Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitina sallallahu bimujati wa ila rahi jamil awliya khususun sinasudun abd qalid khususun Abdul Muhyiddin sallallahu bikaromatihim wa rahi masyaikhina wa mu'allifil kutubi lati ta'lam khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka pare ngalana dibarasehan. Duka tarunduh duka narungtut sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabeh. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Ibu bade ngawaler? Nu bingung aya? Nuker galau aya, nuker para rusing, nuker nyeri hati. Mari kita sama-sama hilangkan galau dengan ngaji. Siap? Obat galau, ngaji, obat bingung. Sok atuh bantuan ibu nyora. Para rusing, nyeri hati, rariweuh, salaki leungit. Teangan, ngaji teangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa. Mudah-mudahan nu ngawaler salam ridho ikhlas ece nu keur nyalakel HP sing aya kuotaan. Ibu nu ngajawab salam, bapak nu ngawaler salam, mudah-mudahan sing enggal ka Mekah. Ulah amin wungkul da kudu daftar ece. Amin amin tarik daftar acan. Da ka Mekah teh bukan barang enteng, sabab ka Mekah teh perlu dukungan aja duit. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Tong balang heuce nging malaweung ka budak ka dieu ka abdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasihi solin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hari itu bapak-bapak hari rup teu aja. Dari mulai abdi gek maca salam nu kompak nu nyora teh ibu-ibu. Giliran si itu aroloho jika nu kurang vitamin. Salaki cuma menila loyo gitu. Ya ibu sing haridengnya mun salaki leuleus tuh kitu tak loyo. Wayahna ku ibu teh sing sering dibere sumanget lain susu. Naon jigikana susu codah. Ieu atuh salaki dibere susu mah moal ngaji-ngaji ngagenyel we meureunnan. Sok atuh ieu teh sina jualan kitu abdi di cai aqua Pocari Sweat larutan Yakult teh kotak penyegar cap kaki 3 meureun abdi teh disangka naon meureunnya jadi bararingung ieu teh anu cocok asli bu abdi teh teh tuluh da teu kiat soca teh hesek rek dibentakeun teh tak biasa nama damang teh ku gudai biasa nama. Aya teu aya di dieu cek bisi aya kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri kami sepi menyendiri berselimut sunyi tanpamu oh kopi. Hapunten Bapak Hajat abdi sanes nyuhunkeun ngabejaan we. Ibu ieu teh siap ngaos dugikeun ka jam 12 hayu siap diajak tepikeun ka subuh ge uyos siap luar biasa. Orang Darawati kebanggaan Bapak Kepala Desa anu enggal ayeuna diajak ngaos tepikeun ka subuh ge tupaku urang dieu mah siap wios barokah keur kuwu ieu teh gaduh jamaahna gaduh wargana daek ngaji tepikeun ka subuh ieu teh ciri ibu-ibuna ahli ngabohong ece. Nu hajat teh Bapak saha namina teh ece? Bapak Ali sareng Ibu Siti. Pinarengan nu widi Gusti nu Maha Suci nu ngancikna jeroning ati sanubari nu suci murni keur setiap jalmi nu hadir dina ieu wengi. Bapak Ali sareng Ibu Siti sakulawargi ngayakeun acara syukuran hitanan putrana wirihna dinten enjing bade disunatan nuturkeun kakuduan sunatna Rasulullah piwarangan Gusti Allah Subhanahu wa taala keur ibu-ibu bapak-bapak nu gaduh budak lalaki.
dina ieu wengi di hadiran ku rupi-rupi jalmi nu jumlahna leuwih ti hiji di antawis nu hadir aya pameget aya bantuan aya aki-aki aya nini aya para pamuda sareng para pemu bahkan alhamdulillah dina ieu wengi seueur ayeuna para ulama sareng para kiai ngan hanjakal Bapak Ali kana meja teu mere caiko tujuan angkat ti bumi ibu bapak sadayana sami maksad bade tolabul il ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Tasikmalaya Cineam katelahna ti kampung Neglasari mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jara di ahli sawargi kurang kompak amina Bapak lamun hayang ka surga aminan itu mah teuing maut teuing hirup bingung atuh da disebut hirup da teu nyora disebut cengcelengan da udud maka sok akang jeung abdi mah tong asa-asa rek nyora-nyora kaluarkeun sora mun rek maot sakali Ibu ayah Bapak aduh rajin nyora sorajin ngagerem Bapak ayah itulah laki-laki karena udud basok riweuh cek aa pami bade moto ulah ti sisi bisi penyon tentos di tipayun da kita pamujadi na jero dada ngajadikeun panghias rasa pamagar jiwa ngajadikeun panguat pondasi pangdedel iman jeung takwa keur sakumna jalma nu hirup ku melendang di alam dun Bapak Ali sakula warga dina wengi ayeuna ngayakeun syukuran ka Allah Subhanahu wa ta'ala di hadiran ku rupa-rupa jalma di antara na aya ibu-ibu jeung bapak aci kopi geuning aya alhamdulillah leungit tunuh teh ece ngan ieu ye tuur leulus biasana mah damangna teh ku krating deng biasana mah binganu taya hinggana datang ka dieu abdi sadayana tiasa kempel caralik di bawah ten nu hadirna aya para kiai aya para ulama aya pemudi aya pemuda bahkan bisik nyerieun hatena teu kasebut statusna yakin dina peuting ayeuna nu hadir aya duda jeung ran aya rana duda paku peryogi perhatosan mangga yatim piatu santuni tapaku janda tua kawini aduh makanya awas Kang tuh jadi dia mah geuning loba rana ngawas teh bapak sing karuat akidah jeung keimanan tong menang kagoda sabab init ngaji mah geuning sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana ece jeung karana wae atuh wios cenah ge saur paku oge rana ge nu penting ngeureueuh ngaji aing mah di mana aya rana ngeunah nya lepet nya bau ya kan Al-Quran jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan hawatos murang kali teh segera diieukeun bilih ieu mun janten abdi teh teu fokus ya teh Al-Quran jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan aosan Al-Quran dipasieup ku aosan sholawatan dibiskalan dituturkeun hempak merebayak sababarengan mudah-mudahan tina eta aosan Al-Quran sing janten pedoman kangge urang selaku insan anu hirup di alam pawenangan utamina ku aosan sholawatan sing janten hiji kaberkahan
di dunia urang pinangih jeung kabagjaan, di akhirat muga-muga ku Kangjeng Nabi babarengan di syafaatan ya robbal rengse aosan Al-Quran dirembay ku sambutan-sambutan petugas na ti atas nami kapanitiaan sareng ti atas nami kapamarentahan rengse sambutan dilajengkeun kana acara nu pokok pisan buktosna dakwah keagamaan anu disangkut pautkeun sareng peringatan tasakur walimatul khitan bahkan cek beja ieu pangaosan kita tadi tos diantosan jam 10 ngahampiran nembe aya penampakan ieu pangaosan dilebetkan ku mubalighah uleman tangtos keur urang lieu nini aki-aki loba nu encan apal ngaran insyaallah dina waktos ayeuna pisan kusim kuring rek di bejaan yen ieu teh ai aah putrana Pak Haji Burhan sok sanajan awakna tepikeun ka ayeuna encan wae ngajangku tapi lamun disidik-sidik ternyata ieu mubalighah kacida geulis pi loba para pamuda jeung duda urang darawati anu panasa aki-aki seueur nu kaedanan malah Bapak RT kasaingan aya Pak RT nu mana kayak heula ai RT na di dia jalmi sanes ce coba Pak RT kalau memang Pak RT itu manusia coba menampakkan diri wayahna da RT teh pemimpin anu paling deket jeung masyarakat ibu jeung gubernur wawuh henteu jeung presiden ibu pernah panggih henteu jeung camat ge ibu teh rajeun ge panak ge na ibu langka muhun tapi jeung RT luar biasa eueuh deui aparat nu paling caket jeung masyarakat iwati RT jeung makana Pak RT cobi ka dia menampakkan diri lamun memang Pak RT jalmi terkecuali lamun jurig gece da jurig matara kaciri lamun keur ngajina maka lamun Pak RT ayeuna ngajina teu kaciri berarti RT teh nyumput naon ari ece ka RT nyebut jurig astagfirullah Pak RT kumaha ieu teh warga teh kudu dirarukiah jigan sholawat berkah kasalamatan mugia salamina dicurah limpakeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab moal aya ibu jeung bapak moal aya ieu alam dunia lamun teu aya mantena junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah supados urang kenging syafaat ti mantena supados urang kenging rahmat Allah subhanahu wa taala yuk urang mau sholawat siap sholatullah tarikan sholatullah salamullah habibillah bisi bosen ibu nadana pindah ke nadana sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina sadayana salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah bapak hajat sareng ibu hajat mugi-mugi ditambih barokah putrana soleh soleha ibadahna istiqomah yuk sholatullah ala toha rasulillah sholatullah semangat darawati bersolawat yasin habibillah ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah
sing sarering arang kata jarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Salatullah efekna alitan sekedik, efekna alitan lillah salatullah salamullah Yasin habibillah. Bantuan tungtung naungkulnya lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae. So kembalikan deui ya. Awas pokona makang rasakeun teu milu nyorak burut sia balikan. Lamun ngaji kudu ulah bari ngoprek wae. Komo bari tibra bisi dirawu ku kelong. Hirup osok loba nyeri hat komo lamun teka bagi BL. Sok tarikan mumpung aya kubu. Balikan deui tadi bisa teka kupingin ku kubu. Hirup loba nyeri komo lamun teka bagi BL. Nu disalahkeun Bapak R majar maneh goreng ha. Aduh ya blok ieu mah nipang tarikna jiga namanya teh korban itu nya. Salawe mah 20 mah mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dan teu bisa. Aya simut meuni galing ningal kutu di Ceoneng. Ceoneng ari beungeut meuni glowing ngan hanjakal huntuna. Si emak di tengah eta menikat melotot cenah eta ceramah teh ngacaprak cenah. Bae euceul lah tong riweuh. Da abdi mah teu rugi ngacaprak oge da. Cicing. Nya teu rugi asli cenah. Abdi mah ngacaprak mesing tepikeun ka sajam eueuh ce oge. Da anger Bapak Ali mak abdi bakal bager engke abdi balik bakal dibarokahan ce. Ulah sok nyawanan. Ci dibayar ce. Komono ya dibahanan. Beuting henteu. Keun eta mah tanggung jawab urusan Pak Ali. Kan da Pak Ali ge eling ieu. Eling teu Pak Ali. Oh, alhamdulillah Pak Ali geuning cek jemaah teh eling. Ngan ke abdi mah nangtoskeun eling henteu Pak Ali kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pak Ali teh eling sok bantuan. Mun mere leutik berarti henteu teu gede. Astagfirullahaladzim baik. Aduh kanu hajat nyebut teu eling. Ari hajat eta jiga nu dendam ka Pak Ali. Atawa teh dibere dahareun. Atos tos di dalahar. Ya Allah, pakuwu tadi dia mah geuning kieu nya di Darawati mah. Teu hese ngajina teh nu penting daek ini jedak. Oh sakaya deui tarik kolot bojong kaso ka pasar mawaran catan beki kolot ulah beki ngaco embung salat dina kalapa aya kacang polong meuli ali di pasir kirisik itu bapak-bapak meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi. Yes. Yuk sareng salatullah salamullah ala Toha Rasulillah
yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Breh ka kiri, breh kanu kenca aki-aki. Kabeh dia sarua. Di dia mengaji teh kieu nya diriung ku aki-aki. Ece sok aya di dia pangaosan rutinan biasa. Ya nu hadir jemaahna sok ieu tara. Alhamdulillah. Nu eta keneh sok aya pangaosan bulanan, muslimatan, marhabaan, yasinan, tahlilan. Di Darawati mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu maraot ece. Ai nu hirup ka mana? Aliran sesat nu kieu teh. Nu maot tahlil, nu hirup udud jadi tuna. Master of ceremony kahartin teu. Paingan olohok. Hok ce. Pokona mah keur ngaji mah enjoy, sekalipun kita di rumah teh loba kapusing. Da apal para rusing di mah teh aja teh. Mata keur ngaji mah kudu ilangkeun segala hal. Kita teh harus pura-pura baha. Keur ngaji mah sanajan di imah mah urang teh da tetep loba hulang-huleng hutang deui. Aya nu boga hutang. Sok husuk ngaji mudah-mudahan tah hutang teh balik ngaji teh lunas. Tah eta nu amin tarik teh eta teh nu gede tanagana euceuk. Cenah caprak wae ngajawabna teh. Master of ceremony eta teh ibi lain bahasa urang Darawati, bahasa Inggris. Jadi kudu apal bahasa teh Inggris, Cina, Arab. Jung da ka Mekah mah ibu ayeuna we orang Arab teh rada tiasa bahasa Indonesia. Balanya mah da anger we ibu teh kudu ku bahasa naon? Arab. Mun kanu teu ngartieun mah orang Arabna ulah ngabobodo karep era ibu bodo bari teu apal mah ce pede kapedean ku kabodohan. Tatangga abdi kamari umroh aduh gaya teu apal bahasa Arab ge ari ngobrol bahasa Arab. Rek meuli korma ge syeh. Nunjuk kana korma usoli cenah. Kayak abdi mikir ece naon usoli jika nu keur salat kan baelah cenah neng haji da salat ge bahasa Arab cenah nya aing geus itu ceng teh dagang korma ngahuleung geuning di Indonesia mah usoli teh korma. Oh meureun maksudna meuli korma ece gorowok urang Arab teh Indonesia kam kilo rek meuli korma 2 kilo mun dipede eta ceeti seh rok ateni cenah bedur. Kabayang mun meuli korma 4 kilo arba arokaatin beureun. Kali-kali mah ece teh kudu apal bahasa Inggris, bahasa Cina. Terang ibu bahasa Cina? Apal bahasa Cina na isuk-isuk. Cang siang teh eta bahasa Cina. Lamun rada beurang carang cang tihang. Bahasa Cina ayeuna ibu tukang digawe cang cing ceng. Tong liar cing cang cang, huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Lamun mencret tah eta mah bahasa Cina na teh tong tuang oseng kangkung. Ada paku ge yakin mau bisaeun bahasa eta. Master of ceremony aki-aki nini sok nyebutna protokol. Penertib ieu nya panginten akang sanes MC teh. Uhun tuh Pak Kiai sanes ieu teh. Uhun perhatoskeun nya Pak Ali Pak Kiai teh da nuju nyesep. Sabab Kiai masuk gaduh dalil ece eta teh kana ngarokok teh aya dalil atau gagawah tah nu harajat nu rek mere rokok ka Kiai teh. Sabab saur Pak Kiai hadisna inna min sya'adati rajul sebagian kebahagiaan laki-laki itu adalah ida calakal kursi di mana calik dina kursi maka pasorol kopial aswada sor kopi hidung wal ududa jeung udud. Li anna ududahu saestuna ududna Kiai mah la jaroma lain udud jarum wala bakoa jeung lain udud bako. Kunaon geuning ulah jarum jeung bako li annahuma yarisani eta bako jeung jarum mah ngawaris al batuka kana batuk wa atlal halki jeung kana ateul ti koro. Cing lakeun bae ngacaprak oge ibu. Hadis doib eta mah.
Pak Kiai atur nuhun sadayana tiasa tepang sareng urang ibu dikempelkeun urang sareng ahli-ahli ilmu. Bapak Kepala Desa Darawati luar biasa ibu masih muda jigana yuswana ge duka sabaraha tahun teh Pak teh ayat 35 38 abdi 45 tuh cek kolot kene abdi abdi mah 45 geus gaduh budak 2 incu hiji wios teu naroskeun oge ngabartosan we tapi anger we geulis kenehnya aduh geus boga incu ge alhamdulillah itu si aki-aki mah teu ngiceup melong wae Bapak Kuwu doakan ibu mudah-mudahan Pak Kuwu jantan pemimpin di Darawati anu amanah ku amanah mah moal hese eceng ge geus jadi kuwu sing jadi bupati geus jadi bupati sing jadi presiden ngan ulah waka abdi doakeun heula hoyong jadi presiden janji abdi mah pokona jadi presiden ku abdi mah Pak RT di dieu ek diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan mun abdi jadi presiden Bapak RT nu tara era tatalete Bapak RW nu sok ranca gedek nyontohan gawe Bapak Kepala Desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa wabil khusus saibul hajat saibul walimah Bapak Ali sareng Ibu Siti yang berbahagia panganten hitan nu di hitan teh 2 Cep Habil sareng Cep Sabil Habil Sabil mau dipanjangan ibu rariweuh macananya eta pun tak geuning dina sepanduk teh meuni loba pisan foto ece aya abdian tah peda mah ulah make foto eta jeung teu sempurna ngaranna ge mubalighah konang cenah aduh Gusti teh Ibu Haji Aah Muhibah Nur entong make haji lah mun bisa mah tos we Aah Muhibah Nur ngan tungtungna make SH seueur huis atawa SAG sarjana alam gaib aslina da abdi mah lamun dipanggil ku MC sok paling kumaha hanya teu enak we hate teh disebut hajah komo disebut ustadah naon sababna Bu ngaran titel haji can karuhan sae mungguh Gusti da ieu mah titel haji teh sok dipake kedok wungkul loba nu geus jara di haji tapi ngabohong wae loba nu geus jadi haji tapi koret wae loba geus jadi haji tapi sombong wae betul tuh cacak nu geus ka Mekah sombong cacak nu geus jadi haji sok ngobrolkeun batur komo nu encan ka Mekah makanya di mata Allah mah semua sama ibu tidak ada perbedaan awas yang punya gedong jangan engkau sombong nu boga imah jangkung jangan engkau adigung nu boga dunia tong balaga kadar boga kongkorong segede ramat ge diamaikeun milaraan ka batur dibikeun hanteu ece keur ngaji teh hayo we gagaro da boga geulang 3 siki jujur tah boga geulang 3 siki geletuk isuk mawat salaki nu atoh manghi geulang ece tuluy kawin deui mas kawinna geulang ece jaban nu dikawin teh nu sok nyamper senam ka ece aing pertemanan yang menyakitkan gitu teh hei nu baleunghar tong sararombong ece di mata Allah mah nu ditingali teh iman jeung tak sanes gelisna sanes kasepna anjeunna manusa mungguhing Allahna nanging manahna budi pekertina rengkak polakna nasadi dintena yu ya Rasulullah salamun ya Rafi'asya tarikan atfatayaji ya uhaila laju karomi tumpah teh bahe cicing no protes ojo bahe teh tumpah ai tumpah teh tumpah teh bahe mereket jahe jalma nu korete kudu ditek mun arek mere sok diengke-engke jalma nu korete kudu ditek awas ibu aya nu mapayan sorban jang ma masjid jang madrasah entong ayeuna ibu sungkelitong nyungkret hate bisi kalah ka doraka bikeun sebagian harta sodaqoh jariyah keun ami salamet di alam bar sing loba amal sodaqoh jari oh Bu
ibu aya nu boga geulang aludar teh ayeuna kongkorong gewat jarewal bisi maot ti payun matak abdi mah teu boga geulang ece salaki ge sok aya we cenah engke ladang ti Pak Ali cenah beulikeun kana kongkorong najis teuing teu hayang ih da mikir dua kali ece abdi mah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun malaikat Israel tepat nyebut nyawa ka urang sadaya dina waktuna abdi masuk sieun rugi di akhirat ece ladang ngaji dibelikeun kana kongkorong ladang ngaji dibelikeun kana emas perhiasan kakarek 3 poe geletuk abdi modarnya salaki nu atoh manghigeulang anyar tuluy kawin deui ka awewe balad nusok dina grup WA nyeri hate matak mending dipake we nyieun pasantren ibu sok aya di dieu nu loba mobil na maot na marawa mobil henteu nu lalegah sawah maot na mawa sawah henteu kunaon atuh akang ari masjid saat ari di sawah menikat getol tepikeun ka murid suku eta akang dilengkahkeun ka sawah jauh meuni mampu nah ari ka masjid dipake ibadah suku dilengkahkeun deukeut meuni sok ngadak-ngadak lumpuh teu mampu betul bu sok tuh salaki ibu harirup teu jurungkeun sina ibadah berjamaah ka mas sing era ece salaki ibu hirup de geuning anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam ce akhirna mah nya digolerkeun terus we di masjid cukup we di masjid mah disolatkeun bawa akhirna mah ka mana oh ieu mah kadekang bisi di dunia sangsara akhirat cilakana udu lohor pogog asar hampa magrib geus tunduh isya ngabengkang sare subuh kaberangan naudzubillah katungkulkeun ti beurang ku masalah don ya nu moal urang dibawa dunia sementara pana ruksak nu bakal abadi kehidupan urang bukan di alam baryah bukan di alam dunia bukan di darawati tapi di alam bakal ditanya ece engke ku malaikat man rabuka teu bisa ngajawab da teu boga amal kalah nunjuk ka malaikat kamu nanya cenah man rabuka kamu bertanya-tanya jawab ece teu bisa ngajawab matak papelakan ti ayeuna dan nu bakal dibawa maot mah lain mobil lain sawah lain kebon anger nu dibawa maot mah eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh geuning si eta mah maotna kalah mamawan nu soleh engke soleh mawan nu saha lamun maot da soleh oge hayang babawa mata kahade ece akidah sing kuat maripat sing akurat tetap tanamkan kalimah la ilaha yuk bareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hoyong ibu maut mawa kalimah eta thayyibah la ilaha illallah maut husnul khotimah dengan kalimah la ilaha illallah hoyong sok saha nu rek anterkeun nunalkinan kalimat la ilaha illallah lamun ibu keur sakarat lamun bapak keur sakarat tah iwati anak ibu jeung bapak anu saroleh nu loba ilmu agamana ibu bakal senang bak jadi akhirat menikmati kenikmatan di akhirat dunia ditinggalkeun ge ece teu riweuh da geus boga anak sok batuk iya weh heula tapi cek beja ieu teh diboikot da ngadukung Israel ieu teh air putih air yang amat sangat murah ece ayo we ye meuni bararingung ece bade ngaleueut Yakult da karesepun anak eta teh geus we keresekan balik disangka lauk cupang meuni loba-loba teuing kieu nya da abdi mah sanes ti Pangandaran aja ka hade aya cenah ti Pangandaran abdi mah asli orang Cineam Tasik calik di Tasik di Cineam cuman dulu pernah berdomisili di Pangandaran tapi ketika putra abdi nu ageng tos nikah perjuangan di Pangandaran diteraskeun ku pun anak abdi kembali deui ka lemur asal ka pondok pesantren Al Abror Kampung Neglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam anu didirikeun ku pun bapak tahun 78 bisi ibu hoyong budak ka pasantren tapi teu gaduh biaya sok we ka ditu ka abdikeun ka Cineamkeun piduana pun bapana sareng pun biang sing panjang yuswa abdi nu purah ka ditu ka dieuna margi abdi gaduh mandat
haram ieu pasantren nu dilikeun ku pun bapa lamun rek ngajengkeun deui pasantren rek diageungan rek dilegaan rek ditambahan lamun ngajukeun proposal awas teu meunang haram boga duit dadang ceramah tapelkeun sok jieunkeun ibu tah pun bapa mah kitu matak abdi ka ditu ka dieu teh moal rugi Pak Ali mun mere 10 juta oge moal asli da eta teh jang pasantren da kieu abdi mah euceu ieu teh kenceleng berjalan ieu teh sok kitu pun bapa mah bade angkat ngaos bari ngusapan punuk teh sareng pun biang jung komo lamun uih mah lami teu uih saminggu teu uih ka mana jadwalna misalkan ka daerah Subang Karawang sing meunang beas amih kabantuan biaya barudak santri nu teu mampu estu keing keluarga sok barokah teh diijabah doa sepuh mah balik teh meunang saton euceus saminggu teu uih teh tak kitu Pak Agu Pak Ali mohon ada di Pak Ali mangan sawangi sakarung ge cekap euceuk tapi dak mobil teh lumayan lowong 10 karung ge cekap barokah ke santri mata pun biang mah lamun lami teu sok nalepon nyi seep seprit nyi seep keusik seep anu atuh balik teh teu mawa duit ece ngan pas dugi ka bumi betah ningali barudak santri keluar bari di marukna nyarana kitab terus menghafal bersama di bangunan anu meunang kesang luut-luut kesang sigak keur kieu ece dijieunkeun pasantren alhamdulillah sugan we wasilah kitu teh bisanya angan engke di alam barzah. Ece mah tong waka amin da encan merena oge. Insya matak di dieu seueur para kiai ece da ibu hoyong dianterkeun ku budak ku kalimah la ilaha illallah bukan ku harta anak jeung inung ece iwati ku pendidikan agama yakin Bapak Ali sareng Ibu Siti nu dipalar ngayakeun acara syukuran walimatul hitan putrana sadua-dua ngempelkeun kadang warga lain ku peda seueur dunia nu dipalar hoyong doa supaya putrana janten putra anu saro hoyong ibu budak soleh ajibu auladakum hubbillah budak didiku ibu sina cinta ka Gusti tah nu gaduh putra ece rungsing misalkeun teu daek sare pepende turutan ka sepuh kapungkur kolot baheula bari ngayong-ngayong budak teh Gusti urang Kangjeng Nabi anu eta teh bari budak di kieu-kieu Muhammad jenenganana Arab Quraisy osok ibu ka budak bari kikituan budak rungsing dialungkeun ka bapana gawe atuh mepene budak sia teh atuh da bapana ge jadi parusing diamak kitu mah mepene budakna teh sangeunahna ping 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 pong 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 ibu muka samping ku bapak rek dirongkong bedus budak teh kala beki ceurik na teh beki tarik keceu dialungkeun deui ka inungna bari riweuh inungna teh keur di dapur masak atuh pabeulit inungna teh bari ngais tempe ngagoreng budak keceu ngais budak ngagoreng cek inungna teh satu ayah tutup pintu dua ibu buka baju tiga dua jadi satu dua tiga punya ade baru atuh cek budak na teh prikitiu cek hubbillah sina cinta ka Gusti Allah kalimat thayyibah asma Allah teh tanamkan ka budak ece can ada budak urang mah can bisa ngobrol orok keneh justru anak sudah mendengar ibu pangheulana nu bakal napal kana telinga budak ucap lampah bahasa nu kaluar tina lisan nu jadi indung jeung nu jadi pantes ibu teh bari ngeyong-ngeyong budak teh ya Rabbi bil Mustafa baliu maqasidana waghfir lana ya wasi'al karomi lamun teu aya anjeunna ujang oge moal aya lamun teu aya manteuna nyai oge moal aya terus ibu teh maca shalawat ya Rabbi bil Mustafa baliu maqasidana mamadha sial karomi budak geus diajarkeun mau sholawat amih budak engke geus dewasana jadi anak yang cinta kepada baginda Rasulullah hubbillah ku kalimah ayeuna ibu naon kalimat tauhid la ilaha illallah ku asma Allah ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Salam ya Mukmin ku ibu dibaca
biasakan eta keur menanamkan akidah supaya budak cinta ka Gusti Allah. Budak rungsing wae geus ku ayat Al-Qur'an hafal Qur'an supaya anak cinta maca Al-Qur'an. Ku ibu teh bade eyong-eyong Yasin wal Qur'anil Hakim beki tarik ceurikna idza waqa'atil waqi'ah kalau beki tarik walaili idza yagsha terepeh keneh teke banal-banal teuing mah budak teh. Oh, kumaha cara untuk mendidikna karena ibu jeung bapak teh sok meuni rariweuh wae aya pasantren aya kiai serenkeun kaki betah ibu geus budak bisa maca Al-Qur'an belaan oce eueuh kaboga ge budak dipangbelikeun naon-naon tah ulah kitu engke mah bisi hotmil Quran dina panggung budak disawer jangan dulu anak yang disawer tuh kiai bere duit sawer sabab kiai anu mapatahan budak bisa maca Al-Qur'an hidup kiai setempat tepuk tangan untuk kiai setempat tong keprok wungkul malikir buruhan budak teh ece tuh kiai na satahun sakali mah terugi ieu atuh urang teh hitung-hitung mulang tarima pangmeulikeun sarung BHS kiai teh nasib kiai teh tong diantep hayo we sarung teh urut tinu maot deui nu dipake teh atuh dipake ngaimaman teh ngajung jurigan matak ibu di daerah abdi mah di Neglasari di Cineam ayeuna seueur kiai jujur ece naon ari ece ka kiai nyebut jurig sugan edan gitu ieu kiai teh pewaris nabi ibi ulama teh pewaris para ambia geuning disebut jurig. Makana ibu gaduh putra tilu di pasantrenkeun luar biasa ece keur sakarat akang keur engkak-engkakan budak nu tilu teh ngariung ngadeuketan nu saurang Yasin wal Qur'anil Hakim nu saurang tabarakalladzi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir nu saurang nalkinan bapak tuturkeun kalimat abdi la ilaha Muhammadur Rasul anak nu ngahareosan kana cepil indung jeung bapak nu maca Quran ngariung kencak atuh anak lain batur lain tatangga lain baraya lepas nyawana indung jeung bapak baragja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro ulah gengsi budak teh pasantren keun aya di Darawati pasantren aya putra ibu aya nu di pasantren putra ibu aya nu masih di SD ayeuna jung atuh teh angsina balik da geus peuting ayeuna mah di balibur cete ayo cek si Oce nu di tukang malah cenah budak di pasantren teh sok ngadon barudug jen yuk cek ulah kitu tuh pak kiai teh ieu jangan di kiai kieu teh eta teh ladang barudug heula abdi bisa ngacaprak kieu teh Oce abdi teh ceramah teh ti tahun 85 ti umur abdi yuswa 5 tahun 6 tahun tah abdi mah geus mulai ceramah bisa kieu teh ladang budug abdi geus sarua. Oh, mun budug mungesan di pasantren ulah kalasina balik cenah urang tamaan bari teh di ka pasantrenkeun deui stres gara-gara budak budug keun bae teh sarua ieu mah di mana-mana di pasantren santrina barudug da ustadna ge bunga ustadna mah eta mah yang baledog da ka kiai geus nyebut jurig eta ka ustad nyebut budug Ece ih teuing ari si Ece budug-budug ge barorok ibi di mana di mana budug barokah geuleuhna pakowo urus ya warga ulah sina karot celaki ieu kiai disebut jurig ustad disebut budug barokah deui sok sahanu keur arana teh ulah di alubaran da barokah eta teh antepkeun we sina barisul Ece kade ieu paku abdi bisi kabawa virus ieu asli atuh dan udah dihareupeun abdi mah ieu mah komo tanu keur nyararane kieu mah ada redan abdi balik sieun ka bawah GR cok waduh kenapa kedan ya abdi disebut gelon astagfirullahaladzim urang Darawati geus teu hayang ka dieu deui lah pokona merasakeun nu nyebut gelo ka abdi mah kudu cekelan sila ngaji ece tepikeun ka tamat ulah dicekek paeh hek ayeuna masalah ulah nyuntrung tak batur ya tak batur dionok-onok digebugan ditakolat ibu kan baelahnya urang kikian teh sing jadi ahli surga oh koyong ibu ka surga apal jalanan teu ih atuh naha
da moal nepi ka surga teh ari teu apal jalan mah wios diwartosan ku abdi ayeuna jalanna sok barengannya ka mana mah jalan lain kadinya ke heula lain kitu lain nya sok pararede atuh ka mana mah jalan ka Jogja ulah ari ece urang Sunda urang Jawa urang Sunda tah lamun Sunda entong kapan ari Sunda mah identik hurufna kana a Jawa mah kana jadi lamun di Sunda aa berarti di Jawa mah tarik ya mun di Sunda nana di Jawa mah nono mun di Sunda batal berarti di Jawa mah botol mun di Sunda katak berarti di Jawa mah bangkong kotok mah hayam atau sing nyamung mah nya tina katak jigjigana bangkong kana kotok mun di Sunda sarjana berarti di Jawa mah hiji deui kompak sia tong ditahan bekaskeun bisi setruk sok hayang nyorak kaluarkeun tong dipengkek dina ti koro mun di Sunda kuntul di Jawa mah astagfirullahaladzim naon si eta di Sunda kuntul di Jawa mah bango kapan ari bango teh manuk sawah sarua jeung kuntul teh kana atuh jigjig anu kitu dibacakeun deui ririweuh ka mana mah jalan ka Jogja ka dieu mah abah ka palihuetan ka mana mah coda jalan ka surga bareng ka dieu mah ala ibi ka panga sakali deui ka panga osan tuluk-tuk tuk-tuk coba dijung bohong jreng cek abdi marek nanya ka si eta tah teteh ku sadipi urang nyebut jreng dieu ieu coba dijung bohong atuh da abdi mah teu miwarang ka si eta henteu abdi mah sebatas tuluk-tuk tuk-tuk geusak kitu ngan si eta mah nyanyahoanan jreng cenah cenah da tengaruna aya tuluk-tuk lamun teu nyebut kitu tengarana aya jreng lamun teu nyebut tuluk tah urang teh sing alakur ece tuluk tuk jeung jreng teh setelan antara tepak igel Allah nu sok nepak ka urang igelan ku urang tuluk tuk Allah nita salat jreng laksanakeun tuluk tuk Allah nita ngaji ku urang jreng laksanakeun ngaji basa kira tangah haja-haja neangan aji pangaji harga lamun ibu hayang dihargaan ku Allah ku jelema sing daek init pangajian insyaallah jalan menuju surga langkah kaki ibu ayunan tangan ece jeung akang berangkat kana ngaji itu kayak menempuh jalan untuk menuju bahkan abdi mah ningali aki-aki nu disarisi ningali abah-abah nu ditarengah meuni bareda tampilan kana pangajian walimatul hitan jeung ayeuna kana pangajian rutinan biasana abah kana rutinan sok make sarung kari-kari ayeuna mah dipali da bade ningali mubalighah geulis eta si abah meuni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia ibu-ibu negaraul nini mararodis indit kana pengajian rutinan biasana sok make sarung jeung samping ayeuna mah meuni gaya ningkah make calana legging teu ngingetkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak ucing bareng dikoet nak ucing eta nini make makana kade ece aku pengajian ayeuna teu aya deui sok ibu nu budakna init ngaji bapana init ngaji mencontoi untuk anak da solehna anak solehna budak teu gumantung ka guru ka ajengan anu ngawurukna solehna budak 100% kumaha indung jeung bapana mata kahade contohan anakku indung ku bapak sina saro bahasa anak teh anjing cenah berdua leungeun ditato anting dipake leung lamun emas ieu mah kawat dipake anting bahasa anjing argian cilok gaya pemuda anjing aduh ieu udag suang mah curik lewe mata kahade ibu urang hirup di alam dunia cicing di negara Republik Indonesia awas keur ibu jeung bapak sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus ece
Ada si eta mah Agustus atuh da 17 rakaat lohor opat asar maghrib isya subuh sok tajeng budak tuyul pantes imah budak sina ngaji ari indung bapana henteu budak sina ka madrasah sina salat berjamaah ari bapana kalah ngoprek remote nonton Persib osok aya nu kitu salaki osok nonton bola salaki ece osok resepeun kana Persib cik ece nu alus bapak nonton bola di Senayan atau dina TV dina kursi lalajo maca tong dina TV manya salaki nyencele na luhureun TV na kursi lalajo ieu mah tuh aneh ece mah ari teu nyadar diri ari ka budak sok pulutat polotot teh ka budak ayeuna aya ka pusing cocok teh molototan sia ka indung teh doraka nyameureun ece teh introspeksi diri teu sadar ibu pernah molototan budak ti leuletik pan baheula mah geuning ece ka budak teh bari malongkeun budak teh dibetah-betah teh ku kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah budak na ge kitu geus gedena teh da ayeuna mah kalah molotot teh pararugu ece teh bah ya budak na ge molotot wae ka indungna teh kituan indungna bah aduh budak musingkeun sia teh musingkeun ka indung tong sok ngabingungkeun sadar diri bisi ece baheula pernah ngabingungkeun ka anak da teh bingung kumaha atuh da budak teh di mandian anak ta ieu muni kacep tuh anak ta nya budak teh ngahulang atuh kuring anak saha manya kuring bijil tina liang bedug ku indungna teh di aku komo ku batur ulah sok ngabingungkeun ece teh anak ta ieu da budak mun bisa nemal mameureun anak sia ya ece hek budak teh pasihan tuangan anu halal awas menang bang emok tong dibikeun ke budak sok aing budak molotot nyarekan budak judi mabok nyarekan ece teh ka budak eta teh bisi teu sadar ece menang tina bang emok diparabkeun ka budak doraka tah riba haram ece di abdi masuk aya danu kitu teh duka di dieu mah teu ngarariung grup ce oneng teh jeung ce eti jeung ce imas jeung ce kokom jeung ce isah jeung ce ese jeung ce titin teh ngarariung di imah ce enur unggal poe Kamis teh ara remok saya berjanji geuleuh tuh cenah boga salaki ieu arusaha cenah tunangan saeutik penghasilan ridokeun tarimakeun syukuri pamer ti salaki ladang usaha kaluar kesang leutik badag ibu sanajan saeut barokah tah salaki ka sawah amparkeun sajadah ece ngadua 2 rakaat salat duha 2 rakaat tuluy ngadua kabayang ku ece salaki ngulang-ngulangkeun pacul init isuk-isuk make duduk ibu tutuntu koneng suku jebrang tongong hideung mangul naon mangul doran da pacul nama di tukang aduh di pangul madorana ijem lain salah wae kaliru ece teh aya salah wae mutlak teh bener kaliru maka salah nu teu dimaksud eta teh ece teh nyadar diri bari ngadua Gusti abdi bisi kat ayeuna loba dosa ka salaki teu syukuran kana nikmat ti Gusti ya Allah hasilkeun salaki abdi nu keur macul di sawah batur bari buru lagi sok dianyuk da abdi mah teu boga sawah sakotak-kotak acan bisi abdi nu tara ibadah doraka ka Gusti ayeuna mah rek tobat ya Allah kabayang ece salaki nu keur macul di sawah batur ibu ngadua ditarima ibadah ku Gusti Allah dijabah doana sabab bapak doa istri harumnya surga tangisan istri tangisan bidadari akang jangan pernah menyakiti hati seorang istri ulah gagabah doana diijabah yes tah kitu keprok korban tuh geuning kaleprok si korban ieu mah mentang-mentang salaki usaha sukses ka awewe meuni eueuh ngahargaan awewe teh di Jenwel Come kekesed ulah kitu Kang tuh terselip doa sabab doa sang istri bidadari di surga ikut menangis dan mendoa yes ece teh ngadua Allahumma in kana rizqi bisama'i fa'anzilhu ya Allah lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah diijabah langsung Kang ku Allah ngadak-ngadak akang keur macul katingang kalapa samangar wa in kana fil ardi farizhu ya Allah lamun salaki abdi rezekina di jero taneuh keneh kaluarkeun ya Allah murudul belut ece lain orais ya Kang tah ieu jaga hati seorang
tuh teka bayang teh Siti budak tilu pernah ngajuru tilu kali damang Ali mah boro-boro ngajuru ngahujeun ge nanti milu keluar budak koneng we nu aya sakumaha setia na salaki kanu jadi pamajikan mata akang tong balaga wanita hak dimanja wanita hak disenangkeun tong disakiti tong dinyenyeri satu kali hati wanita terluka hese obatna tepuk tangan untuk awewe malikir tong ngaruseup wae sia teh usaha hayo we nguseup hidung punuk teu nguseup puting gaplek tahap ragrag tuh itu tuh youtuber meureun eta teh Allahumma sholli wa sallim wa barik ayeuna mah modernnya HP ge ditihangan itu ibu araya sok capek henteu jadi awewe sing tari capek henteu dengarkanlah wahai bapak-bapak teu eureun we udud geura hidup meuni tanpa beban pamajikan mah meuni capek berang peting teh digaw we berang nyamel ti peuting sok sing tarik atuh berang nutu ti peuting sok anak loba teu kabayang ce abdi mah Gusti Allah capena nu jadi pamajikan akang sing karunya rek ti brasare teh teu tulus da budak teh kalah nen budak dienenan ku sa da lain ku bapana ku indung budak geus rehe da bapana ge milu ceurik atuh gogoakan geuleuhna teh atuh keun pamajikan teh sina tibra kang karunya ieu mah kalah milu goak-goakan rok jabri gogoakan da sarua pamajikan ge meureun nya atuh salaki ge da mulai anak lamun eueuh salaki nu nyieuna ceuk teh ganeng bapak tong gogoakan sok we ka dieu sampeurkeun malur hiji deui nganggur sok parasmanan jeung budak tak kop sok nu sabelah ku budakna nu sabelah ku bapana tepi ka hulu susu teh offset ceuk makana kang punten ya sing karunya ka pamajikan nu keur hamil kang yeuh ceuk hanya kal meureun ece ayeuna lamun salaki ayeuna teu nyaeun ka ece gawe umak-amak jumudah jemedud guplak gaplok wakauk makomo piceun we salaki kitu mah antep sing paraeh kedulna ece atuh sing gartol ibad oh da matak neng ya nu teu acan nararika nengnya carilah calon suami santri sok ibu ya boga minantu santri mah barokah ku santri mah moal hese rumah tangga teh boga mitoha koret dirukiah ku santri mah santri teh pamajikan cerewet diadanan ku santri mah bu ibu aya osok ibu jeung salaki pas ya tarik osok sae kudu kitu rumah tangga mah osok pabaeud-baeud osok jamedud teu puguh judul tapi sok awet deui akur deui nah kitu rumah tangga mah resep anu kitu teh keluarga rumah tangga juara bertahan boro-boro ibu tengah biwisani abdi ge sok mineng pas jeung salaki kamari mah saminggu teh ditanya-tanya kuhul teh da di deukeutan teh kunaon sih ka mama udah seminggu enggak bertanya-tanya ditanya gitu nemal hoyong kopi tau hoyong nenen mung sok atuh sok ulah disimpan dalam hati ulah direndam gitu bekaskeun we kunaon teh tong kieu sok cenah jawab ti kamari mama tas ti mana ngaos tuh jadwal aya wadul nya balik ngaji dina mobil berkat tos ulin cenah tah matak paali ka hade pokona mah nitip engke balik ti dieu tong nyimpi paseun di jeung salaki di mana ceramahna ditu Darawati Cit Patujah biasa lagi sok aya lauk aya beas ieu eueuh hayam cenah punten paali eta mah nu biasa ngawartosan cenah paali mah teu biasa nya biasakeun ti ayeuna daripada abdi jeung salaki engke pasea mending ribut ti ayeuna jeung paali Allahumma sholli wa sallim wa barik sok berilah makanan anu budak bakal soleh bakal solehah lamun indungna jeung bapana sarol carilah suami nu jujur nu tanggung jawab sing tarik anu gede perhati anu gede kanya naon ai si eta meni luasan nyebut kitu geus nini ge atuh gede we nu kitu hayo jang naon gede ge leuleus teu bisa dipake malah gede kanya sok aca tong
ku kasep date butuh ku kasep iya lah salaki tong butuh ku geulis Kang anger da geus kolot mah teu sini gareulis ieu pamajikan teh betul yo cek cek tuh salaki cek beki kolot beki kasep beki kasap Kang pamajikan akang beki kolot beki alus beki peot tuh ari cek ayeuna ka salaki bogoh keneh teu ah kitu betul jujur sok bekaskeun Kang akang bogoh keneh teu ka pamajikan tuh kitu henteu sarua we yeh da cek boro-boro ibu jeung bapak abdi ge geus teu aya bogoh komo geus boga budak man waya teh kanya bogoh mah maleman pertama kadua katilu sabulan paling lila bogoh aya oh kunaon bogoh teu lila wajar da bogoh mah sokeuna ku seep lain setan emak yo si emak bener aja basorangan nu nyorat teh jaba salah deui ya aya cinta di dahar setan cek sok ibu geus teu bogoh maleman pertama lah dunia terasa milik berdua pan atuh da keterangan lagi bukti wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah nu ngajadikeun rumah tangga sakinah teh hiji mawaddah dua warahmah ari mawaddah teh cin mawaddah teh bogoh ngan bogoh teh henteu li ai keur bogoh mah pugu ceuk jeung salaki boro-boro pas ya maleman pertama hayang hitut ge diplastikan 2 poe ditahan teu hitut-hitut hayang kieu ditahan ayeuna nya Kang pamajikan teh meuni eueuh kasopanan liwat ka hareupeun salaki pret guluda eta diuk ge brot cek salaki teh anyir cenah kenal pot bitu mata Kakang ya geuning teh geus kahar itu mah kitu we Kang terus ini butuh ku geulis anger ku istri anu bukan bahu berbintang bukan leher berdaki pan salaki cenah ge tukang kasawah mahnya didadasi nu puguh mah hideung we daki na punuk yang kudambakan pria yang punya hati awas bapak ulah sok amak ka pamajikan pasabab awewe diciptakeun tina tulang awas nu bengkok Kang hese ngalempengkeun anak mun geus nyeri hate kunaon diciptakeun tina tulang rusuk nu jadi pamajikan teu tina tulang suku itu tanda wanita tidak pantas untuk diinjak-injak yes gitu acungkeun perutna nu tidak acungkeun berarti bau kelekna sia cek kunaon awewe teh diciptakeun tina tulang kepala bapak karena wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga kunaon teh diciptakeun tina tulang leungeun istri tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga jadi nu kudu usaha teh salat nu kudu mere duit teh salat boro-boro napakah lahir ibu batin akang istri kak gegeroh masak ngepel kudu nama ku salaki cenah teh yes baca sia dina kitab kudu lijen mata geus ibu isuk matong ngararejo antepkeun bagian si itu tuh da sagala ge kewajiban salah mata ibu diciptakan awewe bapak tina tulang rusuk yang dekat dengan hati itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya antep Kang sinayus yes welan cek ho kadenya rumah tangga teh pilih salaki anu gede kanya lah gede nu kitu istri kewajiban kumaha ka salaki hiji taat turut cek salaki masak cek salaki gegeroh kumaha salaki we eceu mah sabab ridho Allah aya dina ridho nu jadi salah awas bendu Allah aya dina bendu nu jadi salaki aduh nyir jurig nyorain mah ibu tong gagabah komo malam jumaah sok saja ngaulaan salaki balas mulia salaki sarua jeung pahalana ngabunuh 80 Yahudi yes atuh pak sok itu tasing era ku kumis gede yes gitu sabab tarang salaki teh ibu lir ibaratkeun benda surga Hajar Aswad satu kali ibu mencium Hajar Aswad 80 dosa yang kecil diampuni oleh Allah sakali nyium tarang salaki 80 dosa dihampura ku Allah dir si eta yang dicium sok ayeuna balik kaji tuh salaki ece ringkus leungeunna talian sukuna golerkeun na kasur cicing sia salaki Aswad nah
menang 80 dosa di hampura. 2 kali nyiumna 140 dosa. Beki loba nyiumna beki erep dosa ibu. Komo salakina tarangna hideung mah anggap Hajar Aswad. Ibu atuh geuleuh kawin mah rajeun geura asalaki daek mencetan daek ngubaran lamun salakina keur loba tuh ka ngaraku matak areling eceuk hirup di alam dunia urang teh loba do panggede-gedana dosa awe mah kasa sama tuh ngaku Kang ngaku tah tong aneh lamun eueuh duit tina saku tuh itu tuh ayo mah ari salaki loba duit maduh cenah ayu urang ka dokter cenah urang dipariksa tuluy pangmulikeun gelang meuni kata yo ditatawaran bade mumpung beurang dibere goyangna ge meuni goyang gayung gelangna dijual eueuh goyangna teh tinggal gayungna we bungkul mata ibu janten istri teh kedah saroleha payunan salaki daek ibu teh ngaula an ngalade nah datang salaki ngaji ece teh tuluy ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak si Eti mah ngadangkak deui hareupeun salaki teh kieu we tuluy meureunnya cek salakina teh uy itu aya bakakak hidung Cak si Areli aduh teh ibu kewajiban orang tua ka budak teh beri pendidik beri nama yang baik ece tanami nama atos atuh da Muhammad Habil Muhammad Sabil Hadad ngan teh aturoman oh saya pisan tuh ieu ngaran teh sanamina Udin Kopidin Gusti mang atuh mani budak kasep di ngaranan Udin Kopidin titi mangsa lah hasil keur corona cenah ari eta adina ojak jaga jarak Gusti ari eta nu bungsu Yatiban Soswati cenah istri nganggo Siti Aisyah Maisarah Siti Maimunah kapoe mah jadi Siti moe manehkeun bae lah Siti Maryam Siti Zainab pantes eta teh nami istri bojo Nabi Muhammad sallallahu alaihi kabudakna ge meuni gaya tuh ibu teh saya nami hade akhlak manggil ka sepuh teh mama apa ieu mah ka inung nyokap ka bapana bokap turajol wana wakap ceun ok tingali Pak Kiai mesok pantas rumah tangga teh abi iya umi atuh ece mah da geus kolot abah emak sok aya nu papi tah setelan teh mami papa iya mama tamun paku papa iya mam gitu sok aya nyebut bunda teh eta bersalakina panda berilah anak makanan anu halal nami nu sae didikan anu sae pasian tuangan oge anu sae insyaallah anak bakal berkah sarole insyaallah ieu riungan bapamu Bapak Ali sareng Ibu Siti bakal kalebet kana kamulyaan di payunan Gusti sabab hiji tos aya sodako amarobi sodako teu ece geuningnya teh kotak oge aya teh dipenta ge aya pukari sot aya asli ieu teh karesep barudak kungkul celah keresekan bengke Pak Ali nya ida tanggung geus dibikeun cai teh geus hak abdi gitu mun ngancan jadi rezeki da can dileueut ku abdi mudah-mudahan ibu angkat ti bumi ka dieu teh sing dihampunkeun dosa ku Allah nya urang uih ti dieu sing kenging ilmu anu manfaat doakeun Bapak Ali sareng kulawarga ieu teh da bisa kieu teh syariatna Pak Ali urang dikumpulkeun di bawah tenda bari ku Allah diburuhan surga dosa dihampura ari ikhlas mah hatena tabarokahna Pak Ali doakeun Pak Ali sing sehat panjang yuswa sadaya amal perbuatan kasayanana sedekah jariyahna dina ieu wengi sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala nu katilu aya silaturahmi insyaallah tujuan Pak Ali munggu Gusti ibtigo amardotillah karena Allah balasan ti Allah lamun segala tujuan ieu mulia karena Allah fasaufa nu'tihi ajron adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Ibu ladang silaturahmi abdi tiasa tepang sareng ibu insyaallah barokah silaturahmi bakal panjang umur loba dulur lain duit dulur engke geus loba dulur bakal menang doa mohonkeun be abdi mah teu dibere duit oge ku Pak Ali nu penting abdi mah balik menang amal nanaon ge amal
kapan orang terek barali ke alam barzah, persiapkan amal sebelum datang ajal. Persiapkan ibu sedekah jariah ami salamet di alam bar, lakonan salat ami menang rahmat, lobakeun maca sholawat ami kenging syafaat. Buah kaliki meserna di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an jeung maos sholawatan. Aminan. Buah kaliki mesra di parapatan mun Pak Ali ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Punten Pak Ali tos didukung ku sadaya warga. Kumaha ieu geus didukung kieu? Hapunten abdi sakadar ngawartosan ka Pak Ali. Nu atos upami wangsul ti pangaosan sok loba kadaharan nu dikardusan jeung beas nu dikarungan. Eta mah nu atos Pak Ali. Pak Ali nu teu acan teu keng seremutan, sok we ka nu atos nurutan. Ngahaja abdi ngobrol kitu supados aya persiapan. Tu geuning jurig mah cengkat rek meulaan balik. Padahal encan doa. Ye, jurig masuk sieunan ku doa mata tuh bujur lagi geus ting jurung kunung. Oh, nu rumaos jelema mah sing tamat dugikeun ka doa ami baro. Anu tara daek tamat doa mah eta mah jurig. Matak nu euy ti payun itu ibu-ibu ngaranna mingat ece. Umanya jurig ditiung atuh ece teh. Cepeujeul jalan kabihbul malik upat di abonan pepeujeul pami warang sul ulah ngupat ka awanan sanestu hoyong di panjangan waktu natos tanya kapan keuna ku bahasa si kabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteung sisi pasar mun ngaji nalila teuing ieu beuteung geus. Abdi mah teu ngajawab kitu. Bukti Pak Ali nu ngajawab lapar blok itu, nu ngajawab kukur bukan blok eta. Berarti blok eta jeung blok itu sarua hayangeun dalahar. Geus kitu. Mata ngajina saya singkat padat melekat ulah poho balik mawa ilmu anu manfaat berkat abdi bade teras ngabujeng diangkat pidoa ece abdi dinten enjing karasan masih aya jadwal di daerah Bandung teras ka Sukabumi muter tamat-tamat abdi acara dugikeun ka kaping 6 Maret sat dinten deui satu acan saum rupina mah pidoana caroge abdi ayeuna nuju aya di kota Mekah nuju melayani para tamu Allah sareng para tamu Rasulullah nu ngalaksanakeun ibadah umroh mudah-mudahan pun lanceuk sing sehat jamaahna sararehat ibu nu ngaminan sing enggal tiasa arangkat amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.